Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah iki ku pasal sawiji. Yaroha harabiyan aw murtadan aw abdan nafsihi tadkalana tuannya si wong ing kafir kang bangsa harabi atawa ing wong kang murtad atawa ing abidawa kaya si wong fa aslama maka manjing Islam ya mazkur minnal harabi wal murtad wa abdi Subhamata kari-kari mati ya mazkur minal harabi wal murtad abdi bil jarhi kalawan sebab tatu fala dhamana maka ora ketempuhan iku wajib wagila dan ucapakan abalabat tajibu diatun wajib apa diat walau romahuma lan lamun ngabalang ya si wong Uma ingkarane harabi awil murtad wa atakolan merdeka fa aslama maka merdeka ya harabi murtad wa atakolan merdeka ya gitu abid fala kisos maka ora kisos iku wajib wal madhabu wujubu diyatin muslimin lan utai madhab iku wajib diyate wong kang muslim mukhaffafatan alal akilati mukhaffafatan alekang den entengkeun alal akilati ing atase asabahe alal akilati ing atase asabahe. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sadajana urang bacakeun heula Fatihah ka hiji ka Muhammad Yusuf bin Ukut. Pangodokan kedua Haji Subin bin Ajah Jayani. Wafat tanggal 9 Ramadan waru 1. Kemudian gitu Ibu Anah binti Sain meninggal tanggal kemudian 100 hari Suebi Haji Munin Cisoka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang mulayan ngaji neruskeun hanca urang. Cek musannif jaroha harbiyan Jaroha murtadan fa aslama idza jaroha abdan nafsihi wa ataqa thumma mata bil jarhi fala dhamana Iza jaroha harobian fa aslama summa mata bil jarhi fala domana Zaid natuan Ki Umar sebagai kafir harobi geus ya bahasa bener nama dibaca ku Ki Zaid teh Ki Umar teh gancang bae sanggeusna bohewel Ki Umar nu kafir harobi teh ya
geus teu daya teu upaya lantaran nu dibacokna pundakna bahkan naik ka luhur ka beuheung ngap-ngapan mah aya keneh tidinya Ki Umar nu dibacok ku Ki Zaid asup Islam beres asup Islam menang sapoe dua poe sumamata paeh bil jariku sebab dibacok tadi ta eta Ki Zaid nu ngabacok Ki Umar kudu katempuhan tah teu fala domana lantaran keur dibacokna Ki Umarna keur jadi kafir harobi ya jaroha murtadan fa aslama summa mata bil jarhi fala domana na'udzubillah min zaliki Umar muslim ay prakuari murtad lantaran pergaulan murtad kuari menyembahna lain ka Allah ka Yesus Kristus na'udzubillah min kebenaran Ki Zaid teh boga masalah jeung Ki Umar nu murtad dibacok Ki Umar nu murtad ku Ki Zaid isbo hewel pohara jasa kuari Ki Umar asup Islam maca dua kalimat syahadat teh meunang hidayah ai prak sababara jam eta sababara poe sumamata paeh ta eta Ki Zaid teu kudu katempuhan ngabacok Ki Umar nu status Ki Umar waktu dibacok murtad sanajan nyana paeh na statusna muslim tetep bae keur dibacokna bongan murtad teu kudu katempuhan iza jaraha abda nafsihi Zaid boga abid ngaran Ki Umar pan abid mah kumaha sayyidna bae sanajan digawe duitna ku sayyidna sanajan kuli ujrohna ku sayyidna jadinya nama geus dimiliki ku sayyidna besa kumaha kebo jeung sapi bae eta adalah abid kuari Ki Zaid ngabacok Ki Umar abid soranganana ai prak sanggeusna bohewel teh dimerdekakeun ku Ki Zaid geus merdeka paeh na ieu salah doman Zaid statusna sayyid ngebacok Umar anu abidna waktu dibacok kuari paeh ku sebab dibacok geus dimerdekakeun kuari mah geus jadi jelema merdeka ngan waktu dibacok nabongan jadi abidna keneh fala domana teu kudu katempuhan wakila cek sakal matajibu diatun wajib kudu bayar diat kil maka dhaif lantaran kil mate kanyahoan qailna wakila litamrib segat kil mamedakeun kana gering yana dhaif lantaran teu kanyahoan qailna ketika kanyahoan ge qailna lantaran geus kanyahoan pasti bakal lemah geus dijadikeun kil teh lemah cekal anu dhaif wajib bayar diat walau ramahuma faslama lamun Ki Zaid ngabalangkeun batu atawa panah ai prakeuna ka kafir arabi atawa ka jelema murtad ai geus keuna fa aslama tuluy asup Islam tetep falaki sosot teu wajib kisos geus ieu mah sakadar ngabalikan deui bae walau roma lamun ngabalang Ki Zaid ka abidna ai prak abidna teh ieu merdeka dimerdekakeun ku Ki Zaid paeh ku sebab kena balangan tadi ku batu atau ku panah ta eta falaki sosok teu wajib kisos kitulah aturan Islam tapi di aturan negara urang mah kuari atuh lain kitu deuk saha bae lantaran negara urang mah teu make Al-Qur'anul geus lain make hukum meunang ti khaliq tapi hukum-hukum makhluk sekedarnya bae heulanan bahwa kos kitulah hukum nu aya di negara urang emang kos kitu kesepakatanan atuh kuari komo kuari mah atuh di naon kitu ngaranna di monopoli ku Amerika atau geus kitu bae nu penting ba aman bae
tinggal kumaha gawe di akhirat urang rencana-rencana ngarubah-robah negara atuh geus sakieu ku teu rencana gana ge berarti urang doraka ngan kos kieu kaayaanana atuh urang melemah ja kiai nu dipunslot loba jasa kiai nu di MPR atuh loba bahkan menteri daga atuh staf kiai di DPR pusat lain saeutik jelema ngarti atuh di MUI nage pohara jasa nu ngalalarti depag atuh loba jasa nu ngarti tapi ngan sakadar endek neureuyan hasil negara lain endek ngabeberes negara atuh tinggal kumaha we di akhirat ja urang mah lemah urang kuari lamun deuk ngahayu-hayu urang ngarobah negara atuh urang ditalian ditembak bis tembak atuh urang ieu sakadar ngadongengkeun keberadaan negara urang teh kos kitu padahal geus nyaraho atuh kabeh teh mantep geus urang mah mendingan ge lah ngaji ka masjid ka imah anakan kitu bae geus ulah hese-hese ngaji ka masjid ka imah atuh ugal silaturahmi ka imah kiai eta pamajikanna keureun hirang ajuruna orang reuneuh deui tahun itu kula kadinya keureuneuh cenah tahun ieu kadinya reuneuh deui tahun eta reuneuh deui berarti teh teu ngajuru-ngajuru lain teu ngajuru-ngajuru deuleuh ku sia anak ambo atuh dihitung teh 17 anak masyaallah mun kotok mah mahal tah hargana wal mazhabu wujubu diati muslimin kaul mazhab cek mazhab wajib diat jalma muslim mukhaffafatan alal akilah halna dientengkeun terhadap asobahna yang mengaji sekadar koleksi hukum di jero hate urang supaya nyaho kunyahona ungkul urang diganjar ku Gusti Allah Subhanahu dilaksanakeun iman teh walawir tadda wallahu a'lam bissawab.